Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng simkuring Renai Sanajo Azkia di kelas 11 IPS 3. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bala Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bala Endah Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan ti Citarum. Dumasar kana data nu aya, kurang leuwih 1.536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeunaan ku cai wahangan Citarum. Panyebab mudalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabalukarkeun cai jadi ngayembang. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir.